Anaknya at aipan teh. Inung oki ngeuweuh lol ka aing teu ngareunah oge. Kitu we. Nya pagawean teh unggal poe. Mun haleuang arek bisa barang daang di mana geura. Pamajikan eta ngora bari geulis kumaha lamun hek mabur lapur geura. Aing mah geus kaitu ka dieu. Eta maneh tong cicing wae usaha. Mun cicing wal poe terek barang daang di mana pos patung. Jadi usaha. Usaha kituna nahawan teh ditinyakeun pamajikan lapur, pamajikan geulis bari ngora nyanyi. Kan jadi usaha nyanyi teh. Bukan anu nyawer ku batur. Haleuang wal poe nu geus katidur kakali. Pagawean ge. Ngaberak teu ngawaro geura ka ditu moal dibere. Eta tos usaha mah. Ieu duit kamere. Eta tak terdiri eta ke didangdanan teh tah cicing da. Arek ngahuma ulaheun, arek nyawah ulaheun. Arek naon mah kami teh capek-capek gitu. Heeh, hegaya. Arek usaha mah supaya nu halal nya didoakeun ku emak. Mun tong cicing wae unggal poe mah kudu usaha da pangeran ge nyamerean duit keukeul we urang kudu usaha. Arek ieu mah ieu cicing teuing ulah. Coba iraha segan jelema dibere ku pangeran duit urangna kudu ngalengkah. Isukana ikhtiar usahanya. Tong cicing wae. Sebel. Beres semi ngoyos. Beres aing ngakabot ulah dioyos mantuan henteu. Tah ngaberak ge henteu. Arek mantog aing. Mutruk we, mau datang mutruk wae. Aku boga sangu pagawean cicing. Heeh, kenanya arek isukan mah atuh mantuan ngoyos. Heeh. Cicing oge dari sangu mah loba, aku basa teh dengeuna.